Masantrenkeun anak mah lain jang jadi ajengan lain, Bu. Masantrenkeun anak mah kewajiban ngadidik akidah, ngadidik syariah, ngadidik keimanan, ngadidik akhlak anu jadi anak eta kewajiban indung jeung bapana. Anapan jadi ajengan jeung henteu nama eta mah bagian Allah, padol ti Gusti Allah, urusan Allah kan bae eta. Minimal lamun urang boga anak santren mah beureun anakna bisa mulang tarima ka indung jeung bapana sok sanajan kuduha. Eta abdi yakin nu dibutuhkeun ku ibu. Ketika ibu bapak sadaya sakaratul maut nyeri nu luar biasa, tapi yakin hatena ikhlas, hatena pasrah, hatena bunga sababaya anakna dikiran-dikirinana. Anak nu kahiji kudu nyokot Al-Qur'an hareupeun eceu maca Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak nu kadua Allah. Anak nu bungsu nyamperkeun kana jeung-jeung bari ngareos mama bebaskeun sing ridho sing ikhlas istiqomahkeun dina iman jeung Islam tuturkeun Alhamdulillah.